Agung babar wete samia rempel pagodongi rempel samia pang-pange sekar mekar inggalihe ya panelis dateng kawinan siga datang nira wau kocapan oh inggih saprakanipun aya alutan dan nawa anu ngalit ngengkeng ngaban alut ngemat-ngemat datang pinam anak buahna Raja Gorawana patihna Gorapati anu masih keneh wargi sabraina ka Prabu Gorawangsa anu gugurna ku Bima gesan Balaspati dina lalampahan Kang Sadewa Aben Jago disaranganku aletan denawa-denawa hangkok buta anu sikep pedang tamsir gada benih Chandra sapanah limpung rekep kaya gegep anu taya papadan pangawakan cangkung dhuwur Simardana jewos memros taya hinggana socakan dia makara di mana sasauran sentak sengor nu taya papadana ieu Mahaprabu Gorawangsa jigrah kepapak dina geninganipun Pinenrong Alatria
rindutan boga boga patokan agama Pati Gorapati coba-coba minta dipimpin sedanten balap tam-tamah hakok putah. Hah? Urang modaran si Bima. Urang modaran si Janaka. Rumu lagi datusan ika paduka mangga di estokeun. Pimpin sedanten balap tam-tamah sakabe. Hege. Mangga. Hege. Sapanjang urang gumelar lakananya ini ilmu tengtengnya siang nu awan kedang singa warna keseni benar betul Kaulah balas pati kapara panawa hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Nu jadi pokok kasih Bima jeung kasih Janaka atawa kasih Arjuna. Nugus nalasan baraya kaulah sabraina Gusti Gorawangsa. Dulur-dulur bangsa dieu baraya bangsa Denawa pamilih bangsa raksasi kabeh kumpul hege Mangga. ditunggu ulah tenang ludang hantaringlah barajuang di medan perang cadung mundur pantrang mulang taingkar teringrang lamun urang nya mun urang mah ini teh mani heula nyisiran pang nama eta cepat itu mun urang mah dicukur atuh oh di mana we pada detu Lai Tatangkaro di mana wae bagja diri Selamat malam kasadayana. sampai pagi pula. Selamat bertemu dengan saya. Siapa? Ngenalkeun Ya saha? ngaran kuring Marquez. Kang naon?
tukang ojek online teman-teman kumaha dalamang sadayana aya pangesto syukur sawalanna kumaha keur mejehna berang ayeuna teh nuhun ayeuna aya tugas pikeun ngajorang ka Pandawa pikeun maehan si Bima jeung si Janaka aya Patula Patali Balaspati nu jadi raja kaula gesan Bebela kanu jadi dulur sabraina nyatana Prabu Gorawangsa dulur bangsa Diu Baraya bangsa Denawa pamilih bangsa raksasa naon ya buru-buru Hadario sia amahanana nepi ka Cikalong dulu amahanana nepi ka Cikalong anu gede anu leutik ulah loba elodan buru-buru salarea Hadario kasebelan deh gening sing horeng si mana horeng penayagan demo hayang nurunkeun harga minyak cenah ayo Allah cangkurila manuk ari di kampung di papa Hadario ararumpul jalan beken sadayana lain-lain melelat yang apa yang goma pagerja yanti mereka juga bacang gitu eta aya bacang Adio gimana iya di tonggo seperti geus deukeut tonggo belah mana geus deukeut ka dieu maju sabar ka galak cocorowokan di laneuh si eta urang mah sabar iya di tonggo Adio
lamun teu bau jengkol mah sia teh. Oh. Jod celemut. Heueuh isukan teh moal nyipok sia teh. Ya, Kalah kaseri. Seuri ajig sia teh. Kelainan. Jeung cuam cium sia buaya kalainan sia teh. Seuri muni amis na pajarkeun teh. Heeh. Naon sia teh cuam cium? Hayang disawer kuno hajat. Oh, hayang disawer kuno hajat. Heeh. Paingan atuh. Ibu hajat sareng bapak hajat teu acan nyawer. Urang kali sepitan teu acan deui. Heeh. Namun itu tuingon. Hekeun bae cing sabar. Sabar we bos. Noel. Naon jeung tua toel kana bujal sia teh? Bade ka mana? Heuh? Bade ka mana? Naros. Urang ginit ka nagara Amarta. Bade naon? Tuh. Ibu hajat tuh sareng bapak hajat urang kali sepitan bade nyawer. Bade nyawer? Heeh. Heeh, keur dede yang disebut dede. Dede oh bos. Heeh. Kalau Dede Acin. Sok pasihan kursi geura. Buah kaboboan pangintennya. Sibuk lagi tapi tamu ya. Sok canak ku dede. Nya sia ku dede canak. Bos. Anak babi. Anakku Dede GRC. Nah, dicium pananganna. Abeh gede nyawerna. Abeh gede nyawerna. Resepkeun ka Dede mah. Heeh, Syaridona. Atau si Dede tuh. Acan sia teh. Tuh 500. Bagus. Dede gede milik. Aduh. Lido cenah ibu hajat. Rido cenah tuh. Tamihan deui cenah. Sapiros Dede. Dari Rido mah. Tos cekap, acan ti bapak hajat. Sok pasikeun ka bapak dalang. Dalam deui itu. Tuh bapak hajat bade nyawer aya mobil ieu teh. Sabar ya bos, sabar. Aya wahon ngalanggung mangga sok kade. Kanyon. Sok mobil pasihan jalan. Padahal bari ngalanggung bari nyawer ka dieu. Parkiran heula ku Dede atuh parkiran. Pasihan jalan tuh, Dek. Terus. Lah gitu karena disawer. Tulus. Kalau balik parkiran si Dede mah. Ya bangun lagi. Segar wagalan si jalan mode.
saha itu mobil Suka teh dunungan mereka mana teh. segeroan dulur-dulur supaya kumpul ke dia kemana? Urang ke Panawa ke Amarta urang maehan Panawa urang Balaspati ngerti kemana? Si juri urang maehan Panawa ke Amarta heeh macak di gerowan oge salarea urang ngabring urang pakaulan urang modern Panawa segeroan dulur-dulur parkiran ini Punten sekedapan pasihan halawangan jalan mohon supados nonton atuh manina mangga pasihan jalan sekedapan sepados nonton atuh manina oge anu ngalangkung tiasa laluasa hapunten tumali tangtos mohon simkuring sadaya paos kumari di sisi jalan hatur nuhun mangga urang lajengkeun deui mohon Jep kurang lajengkeun deui sumuhun parantos hatur nuhun mangga kulunya naon sok gorowan ka dieu gitu kumaha kumane sok gorowan dulur-dulur teu bisa ngomongna tah lamun teu bisa ngomongna tuturkeun bahasa kuring bahasa kuring sok tuh aya sepeda ngalangkung sok tuturkeun sok heula artinya Kayak mobil ngalangkung. aya mobil ngalangkung
Sok. Uy. Ayeuna aji geus teh. Dulur-dulur bangsa Diu. Dulur-dulur bangsa Diu. Baraya bangsa Denawa. Baraya bangsa Denawa. Pamili. Pamali. Pamili belegug lain pamali sia teh. Pamili. Maneh mah pamali. Oh nya atuh. Naon sia gegeran. Itu kan kita nulutan. Tong diturutan anu nonton mah. Anu gede anu leutik. Anu leutik anu gede. Dibalik talua. Heeh. Anu jangkung anu penek. Anu penek anu jangkung. Jangkung. Eta mah Kemang Gadung atuh sia teh. Saha? Kumaha? Rutan euy cenah gandrung. Ulah loba elodan ulah loba hararese kabeh ngabring anu gede anu leutik ka dieu bawa pakarang ulah tinggalin sakabeh. Buru sia. Nanaonan deui sia. Sok-sok. Ulah loba-loba teuing atuh anjing sia teh. Panjang teuing. Jeung unyang anjing. Nah atuh. Kasal anjing. Rungkad Siti sia mah. Eta kula loba ngadepo bisi rungkad di teh. Sok. Anu gede anu leutik ulah loba sempal kapiguyon buru-buru. Anu gede anu leutik ulah loba sempal kapiguyon. Buru-buru ulah elodan bisi ditinggang ku aing. Buru-buru ulah elodan bisi ditinggang ku aing anjing. Teu make anjing sia teh. Teu make anjing. Henteu. Sia masuk di leuwihan. Oh nyatuh. Ulah make gogog. Ulah. Polo kena lius nanti. Sok ka dieu. Sok ka dieu bulu-bulu. Bawa senjata. Bawa senjata anjing. Sia teh. Bedog tumak keris. Kangkang kolewang, celurit, kampak, dekol, ragaji, gacok, lingis, hamplas. Naon nya teh? Mana teh kieu lomari? Lain dek nyieun lomari ka dieu we bawa pakarang. Buru ka dieu. Buru ka dieu. Geus cukup. Geus cukup. Geus maneh ngomongna. Geus maneh ngomongna. Aduh. Si belegug. Si belegug. Bu. Aduh. Aduh. Hese ngeremna. Hese ngeremna. Maneh geus ngomongna malik ka dieu. Maneh geus ngomongna malik ka dieu. Aduh si belegu bodoh. Si belegu bodoh. Gelo sia. Gelo sia.
Abdi goreng patut. Abdi Kasep. Si anjing. Kasep mah. Alim disebut goreng patut mah. Oh. Cek agoy kasep. Abdi Ntar goreng patut. jiga cukil. Abdi jiga ranu kadenu. Waduh. Banyak karangan atuh. Elah. Atos kasep. Aduh hese. Kumaha atuh geus kieu? Teuing atuh. Ayo cium-cium sia teh. Buru ka dieu kumpul. Buru ka dieu kumpul. Ulah elodan. Sapanya orang melang ulah kana yang ini. Siapa ada motah-motah teuing ngibingna atuh jiga singa Depok sia teh. Naon satu belum kadinya nempo motor. Alah. Alhamdulillah. Kumaha sadayana daramang. Cager. Alhamdulillah cenah jang. Upami dalaramang. Mana meni leuleus liat kitu gelenye. Apaan uing mah ieu teh lilinieun. Ai maneh saha ngaran? Apaan uing teh si Sesar. Eta teh canggel euneuk-eunekan henteu da geus ardat. Uing ngabujeng hingga keur nyaring, keur sare oge kitu we. Berang peuting kieu we. Eker diuk, eker nangtung ge kieu we uing. Eker dahar, eker modal ge kieu. Jang. Pade cali. Mangga. Salikeun atuh. Aya keneh koy. Barang di petian, dicanda kapal idolan. Berjuang mah di matian.
Awas ya. Awas ya, alo. Kasaha teh. Digeblos-geblos ya, awas ya. Eta teh si Lagoy. Oh, si Lagoy cenah. Ketukang kena ngomong apa? Lagoy ningan ngemekna. Anak-anakan saha dikabolenang gitu. Huluna eueuh buluan. Alus siga cilok. Awas ya jebus cilok, gelok. Asin halus. Bejakeun sia ka bapa aing, gelok. Hei bapa maneh teh saha? Bapa Toto. Hei inung maneh saha? Inung maneh saha? Inung Uing. Oh, inung maneh. Inung aing Mami Toto. Toto. Hai. Aki maneh saha? Siapa Toto? Sete kabeh Toto. Hai nini maneh si mana Toto. Hari rancik maneh si Aa Toto. Hari adi maneh si Ade Toto. Cara balik sia mah. Ai maneh ngabaheum naon eta? Eta teh leta. Lain leta sia teh sidik-sidik. Jang. Aya panakol bedug sengaja. Kelos ya. Wah. Tuh aing bere duit. Gocap. Gede milik jam lah. Cing beunghar. Aya sigana keur kuseup. Sok calik deui, moal mele deui mah. Sok kasep tambihan deui, sing beung. Halus manual. 50.000. Buru. Assalamualaikum heula tuh ya. Di pasian cece ku Toto. Nyuhun Toto. Buat ting saha jenenganna teh. Mana teh ngabaheum naon? Balon. Balonku ada 5. Nya sahiji. Bisaan gitu nama. Paingan ujang teresep kena balon da geuning eta pipina ge kemu gitu. Keun bae nu penting mah kasep. Terima kasih gede milik motor nyawer. Asa kasep we. Hayang niup balon. Ulah di dieu bisi aya nu teu damang keur maeukeur abah teh teh lemah jantung trauma bisi bitu reuas. Hinggiapeun bilih aya panonton anu kabaribinan itu di tengah sawah niupna. Hayang di dieu. Tekek geula tekek. Ulah bisi ngamuk bapakna.
hayang di dieu ih ulah bahaya sok reuas abah melemah jantung di sawah ka itu mung di sawah da moal gede-gede teuing 10 tiupan sok atuh buru-buru sok tiup gak gede teuing nya moal lamun kitu awas ku aing sok hayang niup balon sok pangitungkeun ku maneh kakolot nyebut maneh we anak-anakan Mang Toto ih alus jika naon jika susu nini jika susu nini sok sakali bener karek sakali dua tilu acan anjing acan sok tilu kayak balaur hitungan tilu sok tilu bener gitu mah kade bitu mung bitu opat 7 5 anjing sebenarnya tidak bisa ngitung si Yuri siri anjing jang keun antepkeun jang aing mah deuk rada munur sieun ngabeleduh jauh karek sabriji 5 geus 5 sabriji genep bisaan pinter genep 7 atos kasep atos bager ujang anu hideng ujang mah pisoleheun ngolo islain ngolo ujang mah pi bageureun piing sinyureun ke geus gedena bakal jadi bupati ujang mah ujang mah budak heman budak bageur budak nurut atos kasep karek genep bisi ngabeledug bageur kasep hideng bageur geus anjing sia teh minat teuing jurig sia menang di olo sia teh dede sieun tuh naon yo sia tingali anjing hihi sieun kolot sieunan wah anjing wah sia panuju dede ti Jubar doraka alus si dede ti Jubar bahan gelut jeung dede puas ya bahan gelut jeung dede puas anjing kakaraeun dede ngambek diciduhan si dede dulu yang beli balon anjing tatapannya cep belikeun mung hayang kumaneh meulina anjing lain loba duit nah atuh cek aing ge ulah gede-gede teuing sia ngomong wae anjing
bejakeun ke bapak aing sia. Sia na nyawa jiga hileun cengkeh anjing. Abang rek kuasa kurang marek dia. Aya kene God. Sia teh ai hulu jiga gedang ari awak jiga uceng sia teh. Dan lempoi. Naon sia teh? Ngomong teh dihejeun-hejeun gitu. Dan lempo budakku. Dan lempo budakku nganu mamawa balon. Sia teh ngomong modal teh. Hujan-hujan gitu. Oh iya bapakna teh nu mawa balon teh. Bieu ceurik kalebak balonna bitu. Macam di hari riannya lamun uing maot mi HP anak uing pangnyekekeun kumaha. Diuk. Saraleun bapak lagi. Jeung selewer bisa gitu. Ketidulan kagak salam kaliwat. Pagi-pagi makan susu. Wala apu. Halo, ngarahmatkeun ka waapun. Ngacakot gantungan. Kena janggung gitu. Kita jika nama bapana teh ieu teh naon teh jerapah jika nama indungna lege teh. Gori kamanu. Rupa-rupa. Syuhun. Apa nabi teh? Ieu teh apa nyumponan pangangkir salira. Jadi abdi teh ka dieu nempo dulur-dulur ngariung di dieu kaget. Geus anjing moal balik sia. Cangkurileung manuk alit dikepung di papanggungan. Makhluk ageng makhluk alit angin Allah Kapal. Cekit-cekit-cekit. Tengah-tengah
teh kasorangan anjing. Cong loba heureuy, cong loba heureuy. Gedeng deui urang pada lumambah. Siap. Kersana hirup manusia kelarna ka alam dunya kitu kudrati pangeran kitu para bawana eling kanu maha agung nyangga kemang sadaya-daya hatta daya ta upaya angin Gusti nu kawasa dina sagana rupa lampah kudu rejeng tata dunungan lampah kudu rejeng tata ulah rejeng Rasulullah sangkan selamat akhirna sulayatina dina panyangka panutan jalira jangjina panutan jalira jangjina tong kene tong masih tiga ngapaniatan tilari Ridho Pangeran kiranya Kang Asep Poseng anu bagus Ampun euy
sangkang pinanggih kapajang kamulian geranya pangersa Abah Haji Rosa kamulian kawalungan Upan dulu naker Samo jasana melati kaca piring sisi jai geranya paseraman waan bang soca dabua Ampun deh Mang Boseng. Agra aya. Sok pitineng bentang dirika liempudana mika bisi kama limpu dan mega hatena tewalek panutan tungala geranya patuh hasan sieun panutan daun lopang sisi ipang hari joma tembong urang gerana Bapak Jojo Ibu Ani tembong ratna buta-buta samia pada hempak berbayaksa dan nawa samia pada jajar pinara dan neira samia ingkang pada jajar pinara sadayana parantos tatan si kepedang tamsir gada benih candra sapanah limpung doh inggih sacekele si kepedang tamsir gesan lumampah ka negara Amarta ngajorag para Panawa ngandika
kompak salarea ngagolotrok sia teh ih jeung manderikeun maneh jeung salah kalakah ku kakiku sia teh tebita tebita aya teu ku kakiku wala kadala sia mah diajar eta teh warisan ti Abah Sepuh Abah Sunaria pusaka Giri Harja ta eta teh ciri khas Giri Harja teh ngagolotrok diajar cibita bae make cai ulah make cai teu kaci ieu teh bade ka mana abdi ngiring jabung tu malapung wayahna sacekelena urang Balespati ku ayana dulur sabraina dunungan Mahaprabu Gorawangsa dina lalampahan Kang Sadewa Aben Jago sumuhun siap di estok manewa ngomong ditegenaheun kitu eta da beuheungna awakna kaluhur kahanap jiga koresel sia mah hayu pada lumampah urang ngacarag urang singkir kabeh hutang pati bayar pati utang wirang bayar wirang kanca ilap ieu teh aya WA ti pangersa Bapak Jenderal Pak Bebas Irianto di Jakarta Angkatan Udara lawas ti lawas sono pisan mudah-mudahan angsal damel panjang yuswa ageng barokahnya tong hilap deui ieu teh aya pamunut di Sipijai follow Instagram Sena Putra Giri Harja official subrek YouTube Putra Giri Harja 2 official apal Sipijai teu anak dewek panggudegongna ayo dulur-dulur kabeh halu mampah dasar kenah kitu kajantenanan Raden Dipati Arjuna pasang rok di tengah leuweung wanawasa sareng Mahaprabu Gorawana sabalan-balan atuh teu kaambeuh asa manggih cukang komo mentas ngobok magih gorowong atuh kajantenanana oko begalan pati